Akang rek kontrak di mana Nyai? Di mana be Akang piraku teu meunang? Nyai, kumaha lamun ngontrak di nu si Opa? Lah eta mah kahayang Akang. Lamun teu meunang. Atuh kapaksa meureunnan. Nyai, sugan be di nu si Opa bah gratis. Kumaha nya Akang? Heulah hayu atuh. Geus Akang, urang nangguan si Opa heula di saung, sugan be si Opa kapipir. Heeh. Akang kunaon juk di dinya? Engke lah, si Opa dari aweuh. Ih, si Akang lenjuk di dieu. Ngaso heula Nyai. Kamana si Opa? Aing ngarek ka jero isin. Lah Nyai, yang di deketan bae. Nyai ge nyaho Akang angger kapanggih si Opa? Nyai cemburunya kasih Opa. Entah. Entah sih, Nyai manyun. Nyai malen cemburu ke Akang, tapi Nyai bingung besing teu meunang kontrakan. Balik deui baik ka ditu. Bunglah Akang, Nyai mah sieun. Akang jas si Opa nage eueuh. Cuk akang ge maning balik deui lah. Bunglah Nyai mah sieun. Ije mah aono jeung si Eka. Aya naonnya? Opa. Opa. Ieu mah aja tai kotok. Tai kotok deui. Eta mah katulah di Nyai Akang. Aona. Aona teh naon? Tai kotok Opa. Teh kotak. Aona, aona. Sama Opa kalah nyungsirikeun. Eka, siana kemana mama matas? Nek piknik tah. Si Nyai arek ngontrak Opa. Arek ngontrak. Oh. Emang kunaon aona? Aing geus teu betah cicing di imah Opa. Terus ser kontrak di mana, Eka? Di Masia Opa. Bohong si Akang mah. Oh Opa. Heueuh Opa, aing dek ngontrak di imah sia. Non Eka. Non, aing tuh salah denge. Saya kontrak di maing. Daripada aing ngontrak ka jauh, mending di imah sia. Aya kamar lin di imah sia. Aya. Geus udah lah ayo. Kayak Masi Opa. Engke heula ona. Geus ulah tulus lah Kang, ngontrak di nu si Opa. Eka, atuh sok bae si ari kontrak mah. Ja aya kamar kosong, mun kudu jelas perhitunganna. Emang sia sabulan yang beraha? Sabulan 1 juta. Bung aing. Geus kajeun Nyai 1 juta ge. Bener ono. Nyai duit di mana? Akang daek bayaran sabulan 1 juta. Atuh enggeus si aya embung mah. Mending akang ono bae nya nu ngontrak. Honggeus kajeun, tapi diskonnya 10%. Heulah. Karunya beng, makasih ya. Ayo lah ono. Gerak kayak mau apa? Ayo atuh.